Para mitra sadaya nuju ngadangkeun acara nyaeta dongeng enteng anu mana Mang Jaya nuju ngabantun carios enggal atapi carios nu lami ketika pungkur para mitra Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana leligina. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Gitu nya para mitra, nami nangge dongeng di ade-ade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malarsiga. Atuh dongeng teh gitu nami nangge dongeng. Atur nuhun kanu paros noe subscribe sareng locengna, parantos noe like-na, parantos sering ngabagikeun, sering komentar, hatur nuhun komentar naon bae para mitra. Insyaallah para mitra aya manfaatna ka Mang Jaya official. Kitu di antawisnanya para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mangga hatur nuhun sakali deui. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Ari tukang dongeng seueur para mitra, ciri sabumi cara sadesa. Kitu nya para mitra, benten-benten bicarana gitu. Seueur tukang dongeng, teu tiasa disamikeun sadaya, kudu nurutan si anu, teu tiasa para mitra, teu tiasa margi karakter jalmi benten-benten. Podaya dalang ya tetep we memang aya guruna bumi nginduk mah aya guruna para mitra sadaya, nginduk kadinya sadayana tiasa sami. Tapi saya nama benten-benten para wargi. Saya nama benten-benten. Supados artinya para wargi ieu para mitra naon teh leubeut para mitra sadaya dina nggoning cenah ieu naon teh carios dongeng atanapi pembawa dongeng. Mangga nyangakeun Rusia Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian anu kasalapan. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian kasalapan. Para mitra upami teu lepat madongeng parantos dugi kanalika Aki Antri, Bah Jilun sareng Mang Kurip nuju ngayakeun panalungtikan di Curug Cikidang. Namun anu ditalungtik para wargi teu aya sanes iwa ti sora gamelan tea. Samali harita para mitra ku anjeunna kadangu yen cenah aya sora nu ngahaleuang sora sinen meuni halimpu naker. Da ieu para wargi sadaya anu ngabalukarkeun anjeunna ngayakeun panalungtikan. Pikeun ngajujut ieu dongeng atanapi ieu Rusia mangga urang sami-sami bandungan bae. Hanca dongeng judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian kasalapan. Ieu dongeng karya Ki Leuksa. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, lila-lila Aki Antri ngarasa yakin. Tuluy singkil rek ngamimitian maju, rek ngadegetan Curug Cikidang tea. Malah Bah Jilun jeung Mang Kurip geus taki-taki tapi masih keneh nangtung dina tempatna. Bah Jilun oge Mang Kurip, ayeuna teh geus tepi kana waktuna, hayu urang deukeutan lalaunan. Samemeh layung pareum, urang kudu geus bisa kabeula ditu. Kudu bisa meuntasan walungan. Yuk tutulkeun Aki. Nu duaan nurut tuluy pating katayep leumpang ka lebak. Rek muru sisi walungan engkena bakal meuntas nu bakal anyog ka sisi leuwi Curug Cikidang. Nu nyinen jeung gamelan tetep kadenge ngan sakapeung sok pindah. Datang asa ti kidul jigana teh kaganggu ku angin anu ngahiliwir, jeung kasilep ku sora cai nu seah di walungan. Tapi sora gamelan tetep kadenge sakapeung matak ngahudangkeun bulu punu. Teu kacatur lilana di jalan nu tiluan tarpi ka sisi walungan. Memeh meuntas Aki Antri bawacaan heula. Geus kitu tuluy mere isyarat kanu duaan sangkan ngamimitian meuntas. Brus Aki Antri ancrub kana cai. Teu luncat da ngarah salse jeung teu loba gerak. Bah Jilun jeung Mang Kurip silih tungtun akhirna mah terpi ka peuntas belah ditu. Tiluan hanyat ampir bareng.
Tapi mata kaget barang hanyat kadarat sora gamelan teh ngiles nu kadengengan ngaguruhna sora cai nu nyurug handaruan. Jeung para mitra anu seah di walungan ditema ku sora tonggeret nu jejeritan mata katorekan. Kawas nu hayang nandingan sora cai nu ngaguruh. Puguh nu tiluan teh meninga jenghok lantaran asa leungiteun udagan. Kumaha delusna ki? Da geuning teu kadenge naon-naon ye. Ku aki kadangun teu? Gamelan teh? Bah Jilun para mitra nanya. Tapi ku aki antri kadangun keneh bubuhan cepilna asak latihan ngan kumang kurip mah teu kadenge da kasilep ku sora cai walungan. Tutulkeun aki, mun aya naon-naon ulah ngomong, pasrahkeun we ka diri aki. Ari sabab aki milu tanggung jawab. Yuk laleumpang deui ayeuna mah. Bring tiluan maju deui ngajauhan sisi walungan muru ka sisi leuwih curug Cikidang. Tiluan pating keteyep ngalengkahan jujukutan bari nyuai-nyuaikeun tangkal takokak jeung kaso. Aki antri pangheulana dituturkeun ku Bah Jilun nu paneuri mangkurip. Barang jol ka sisi leuwih taya nu kadenge iwati sora cai nu ngaguruh handaruan. Cai dina leuwih buburialan, budahna pating gurilap katojo ku cahaya layung. Estu matak lucu jeung matak betah. Tapi pikeun mangkurip kalah ka matak maruringkak bulu punuk lantaran inget kana kajadian baheula basa manehna nandangan gering teh. Waduh lapur euy. Jempe di dieu mah teu kadenge naon-naon geuninna. Ceuk aki antri bari melong kana cai nu nyurug ka leuwih. Budahna ngaburial jiga ngagolak ampul-ampulan. Ari Bah Jilun jeung mangkurip teu nemalan duanana malolohok kana cai leuwih nu ngagolak pipikiranana teu pati tenang. Aki antri rarat-reret jiga nu panasaran tuluy tanggah nempoan tangkal caringin. Nu ngaguyun luhureun awi, luhureun leuwih katempo jauh pisan. Kawan tu curug teh luhur, mata klewang jeung ingis nyawangna breh nempo oray sanca nu ngaringkel meuli tandahan kai. Huluna ceuleugeg jiga rek nyapluk nu dihanap. Puguh aki antri ngagebeg lantaran balai keur ngadodoho kanu tiluan ngan teu gugup pok ngomong lalaunan. Heueuh naon-naon euy. Yu urang baralik bising poekeun manten. Kituna teh bari malik semurus. Buru-buru nu duaan nuturkeun anu pangheulana mangkurip lantaran geus sieun ka bina-bina. Bulu punukna pating puringkak mata kukurayeun ayeuna mah Bah Jilun paneuri. Bujuh rerempodan lantaran sieun aya nu nuturkeun, malah mah bari jeung leumpang teh luak lieu ka tukang bisi aya nu ngadodoho. Tekung silila geus terpi deui ka sisi walungan. Tuluy ngaraas ati-ati naker, sabab didinya geus mimiti harieum cahaya taya cahaya. Tereh poek da puguh legok jeung kahieuman ku kakayon. Tapi najan kitu ge bisa keneh meuntas kalayan aman, da teu lila geus haranyat deui ka darat. Tuluy lempang mapai sisi walungan maju ka hilir. Teu kanu urut tadi da jauh teuing. Sarta barala ku jukut pait jeung eurih. Ayeuna mapai jalan satapak paranti nu kaleuweung ari ngalahoe atawa kai. Kumaha ayeuna ki naha moal diteraskeun? Ceuk mangkurip. Kawas nu panasaran tapi jongjon lempang bangun rusuh. Tujuan urang teh buntu. Teu aya laratan utang tu geuning sabab di sisi leuwih mah taya naon-naon. Nu kadenge iwati sora cai lu seah ngaguru jeung hanyaruan. Aki taak rumah satalu teu bisa maluluh nu sanyana. Jadi ayeuna mah kapaksa urang balik we. Keun ka hareupna sugan ka paluluh. Da ayeuna mah geus puguh buntu atuh. Jawab aki antri bangun haneueul. Mangga ngiringan we. Barang gok kalengkob dumadakan patepung jeung opat jalma nu anyar pinangi. Aki antri ngajenghok reg leumpang eureun malah mangkurip jeung Bah Jilun ngararaneg semureuwas. Panon marelong ka opat jalma nu pasaranog di dinya. Malah jalma nu opat ge eureun. Kawas nu kagok pisan da jalan kahalangan ku balad aki antri. Kisilah. Ieu teh saha jeung di kamarana atawa mulih ti mana ieu teh? Nah, wayah kieu ngulampreng keneh kalebah dieu. Ceuk aki antri tumanya para mitra bakat ku panasaran najan reuwas ge neger-neger maneh.
Lain sasaha kuring mah urang kaler ka kidul. Puting kamari menang onangan cenah kudu ngaluuhan kanu keur hajat nikahkeun. Kuring obatan rek kaonangan sabab nu hajat teh dulur kuring. Peupeurieun basa keur karyaan teu datang. Jika atuh ayeuna mah keur ngawinkeun kudu ngeriung sabab jeung dulur ieu teh. Ceuk nu pangheulana tenang naker. Kakasara jiga kasasama taya rasa hormat ka kolot padahal mah kasebut anyar pinanggi. Atuh para mitra Aki Antri teh mending ngahuleng. Nasaha nu keur hajat ngawinkeun jasa kakarang ngajenge. Ieu teh mah urusan kuring. Dan ngawinkeun ge dulur kuring. Ngan sabalikna di Aki jeung babaturan tos di mana ieu teh? Naon sababna wayah kieu ngulampreng keneh di dieu? Cek eta jalma malik nanya. Ari kuring mah nu matak tas ngaya manu. Tapi teu hasil da goreng pitapakna. Tadi marek bari ngintip cangegar nu sok ngalayung di sisi cai, tapi ayeuna teu araya. Agareuwahkeun sigana teh. Jawab Aki Antri ngabohong manehna teh para mitra. Lantaran ngarasa curiga ari ngabejakeun nu sanyana mah. Da teu wawuh ka jalma nu opatan teh. Bisi matak jadi mamala mun bebeja nu sanyana. Ari jalma nu opatan sigan umbung lila-lila ngobrol pok ngomong deui bari maju salengkah. Punya kajeun atuh. Ieu urang neruskeun deui lalampahan masing-masing. Cenah cobai nyisi bari leumpang. Kapaksa Aki Antri jeung baladna ge mere jalan saterusna manu opatan ngaliwat. Tuluy laleumpang deui ngaliwatan jalan satapak urut nu disorang ku Aki Antri jeung baturna. Akhirna nu opatan teh jauh diteuteup ku Aki Antri bangun curiga. Sanggeus ngiles kahalangan ku kakayon Aki Antri rumenghap bangun seunggah. Lain jalma biasa eta mah yakin onom. Atawa siluman anu rek kaonangan. Ngan hanya kal tekung ciritanya ngaranna da geuning jiga nu embung lilapat tepung jeung urang. Yuah urang baralik urang oge ah. Cek Aki Antri bari ngaleos init deui. Teu loba nu dipicatur atuh Bahjilun jeung Mangkurip ge teu loba carita lantaran kacida sieuna geus hayang buru-buru tepi ka lembur. Bareng jeung pareumna cahaya layung Aki Antri jeung baladna terepi ka lembur. Disaksian ku bentang nu mimiti pating kariceup di langit. Ari bulan tacan bijil masih kene aya di beulah wetan. Harita kira-kira tanggal 12 bulan bijilna geus rada peuting. Ari Aki Antri ngabejaan kaduduaan sangkan ulah wakabalik ka imahna. Tapi kudu langsung ka imah manehna rek diajak ngabadamikeun pamanggih nu tadi. Bahjilun jeung Mangkurip tuluy ka imah Aki Antri. Kalayan teu ngurus barang dahar gek bae para mitra dariuk dina samak tuluy nyawalakeun anu tadi kapanggih. Kumaha putusanna nya ki? Kaget kuring mah tepung jeung nu opatan teh. Asa keung jeung maruringkak bulu puruk babakuna teh. Sigana mah siga lain manusia teh. Cek Bahjilun mimiti nyarita. Ieu abah. Nu tadi teh hiji katerangan nu kacida hadena. Yen di Curug Cikidang memang aya nu keur hajat. Tangtuna ge bangsa siluman. Manehna boga dulur nu keur ngawinkeun. Sarta nyebutkeun yen bareto mah basa karyaan teu kungsi datang. Cigana bae nu dimaksud ku eta jalma teh basa aya onangan kaki mantarja. Basa Mangkurip diinjum jadi tukang bohong. Tah harita teh hajat ngariakeun meureun. Ari kiwari hajat ngawinkeun. Moal salah nu dikawinkeun ayeuna teh nu bareto dikaryakeun. Tah kitu ceuk itung-itungan Aki mah. Jadi yakin sora gamelan teh datangna ti Curug Cikidang. Cek Aki Antri bari pepeta rei bulu punduk Mangkurip muriding sabab inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Mangkurip harita tuluy nyarita. Duh, moana naon kitu ka abdi ki asa keung jeung euman ye. Sok sieun aya mamala nu tumiba ka kuring. Sabab hate teu pararugu geuning. Cek Mangkurip bari ngusapunduk asa berat jeung ngawigwi. Wah, ulah sok kabawa ku sakabah-kabah mang. Lamun urang ngarasa sieun artina geus kabaud ku bangsa siluman. Sintenang we. Ngarah teu kapangaruhan. Ulah hariwang deui ngarah teger kana hate bang.
cek Bahjilun dari pisan. Tapi hate maneh nageng hariwang pundukna muriding. Nya muga-muga we ulah naon-naon. Ari lantaran ieu mah misa-misa. Urang hare-hare we da boga pada boga nagara. Geus boga tempat sewang-sewangan ngan akirek amanat. Omat ulah rek ulin ka sisi Curug Cikidang ayeuna mah. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Tadi ge sanyana mah sieun aki teh da di luhur nempo orai sanca keur ceuleug. Sigarek nyantok ka urang. Nu matak tuluy we ngajak balik. Aki antri ngabalakakeun kajadian tadi. Ah, aya orai? Bo, siluman meureun ki. Heh, karila teuing. Cek Bahjilun bari muringis manehna sieun ngadenge orai-orai kitu mah. Nu macakeun bae tung jadi pikiran. Da ayeuna mah geus puguh salamet ngan akirek amanat. Omat, hal ieu kanu sejen mah ulah dicaritakeun. Keur saurang ngeunge wungkul. Bisi matak nimbulkeun sangkaan nu lain-lain. Ari sabab urang teh can meunang bukti nu pasti. Da geuning datang ka ditu teh taya naon-naon iwati sora cai nu tetep ngaguru di Curug. Nam ayeuna mah geura marulang. Mangagi Bahjilun nangtung tuluy balik deui. Majeh baralik deui jeung Mangkurip. Di jalan teu loba carita leumpang rurusuhan, tapi teu bisa gancang lantaran diparapatan dipegat ku rombongan Pak RT. Loba pisan geus lila ngadaragoan, kapaksa Bahjilun jeung Mangkurip reureuh di dinya. Tapi bari ditanya ku batur kapaksa dicaritakeun saperluna bae ku Bahjilun. Amanat aki antri mah teu dirempak, da bisi jadi mamala. Sareng seca carita tuluy rurusuhan muru imahna. Di jalan cagak pisah manjeng Mangkurip, Bahjilun ngetan Mangkurip ngulon muru imahna sewang-sewang. Harita para mitra wanci geus liwat wanci Isa. Mangkurip geus tarapti malah mah geus dahar jeung geus salin baju. Tuluy ngariung jeung nyenining katut bioon, tiluan dariuk dina samak di tengah imah. Rek nyawalakeun pangalaman nu tadi. Bioon kacidahayang nyahona sugan aya laratan nu yakin. Kumaha nu tadi kaalaman teh Kang Kurip? Nah, kapanggih atawa henteu nu nangapoyang teh? Geuning sora gamelan mah meuni beuki tarik we kadengena. Tah ayeuna ge kadenge keneh geuning. Cek Bioon mimitinanya. Teu kapanggih on lantaran nu kapanggih ku akang jeung aki santri mah. Taya deui iwati sora Curug we nu ngaguru hanaruan. Memang tilegok dadap oge kadenge aya sora gamelan teh ngan basa disampurkeun ka sisi leuwih Curug Cikidang. Teu kadenge naon-naon iwati sora cai. Da kitu nu kapanggih ku akang mah, jawab Mangkurip bari pepeta. Naon wae atuh hasilna? Nangan kitu wungkul. Bioon beuki talete. Rada kerung Mangkurip da satadina mah hoream nyaritakeun. Moal loba nu dibejakeun tapi pamajikanana semu nu maksa. Nya apa naon wae hasil asruk-asrukan kanu bala teh. Geus we cicing ari teu manggi hasil mah kacape-cape ngadon ngider ka leuweung. Cek nyinining teu panujueun kana lampah bapana. Lain kitu nyai. Bapa teh kapilih ku balarea sangka nindit marangan aki antri. Lantaran kaayaan di urang teh dianggap harengheng ku aki antri teh. Maklum atuh bising aya julig niriwuri, aya setan winarupa, aya kelong newo-newo. Nu hayang ngaganggu kana katentraman hirup urang di dieu. Tah kulantaran kitu kapaksa diayakeun panalungtikan. Tapi taya hasilna nu mucekil sabab yakin itu mah bangsa siluman. Ngan memang aya hasilna saeutik tapi kade ieu kanu sejen mah ulah dicaritakeun bisi goreng temahna kieu geura. Darak-dak Mangkurip nyaritakeun anu tadi kaalaman. Nginaan 4 jalma nu dicuriga ku aki antri. Malah taksiran aki antri ge diterangkeun ka Bioon jeung ka Ninini. Ngarah duanana ngarti kana maksud panalungtikan teh. Tah kitu pamanggi bapa teh. Kumaha kaharti?
Jadi kitunya matak aneh atunya. Sigana bae ayeuna teh keur rame meureun keur hajat ngawinkeun di ditu teh. Paingan gamelan meuni rame. Bioon percaya kana katerangan ti Mangkurip. Lantaran harita oge sora siluman anu keur nangap wayang teh kadenge wae, da biasana ge jempe-jempe teh wanci janari. Para mitra kaum dangu. Harita Mangkurip tuluy nyarita deui. Tah nya kitu. Jadi nu kapanggih ku akang teh, ayeuna siluman nu ngageugeuh di Curug Cikidang keur hajat kawinan meureun. Keun bae da eta mah siluman lah. Urang mah urang mikiran kula warga sorangan we. Ayeuna bapa rek tumanya ka Nyai na geus boga papacangan nu bener eta acan. Lantaran bapa teh hariwang, Nyai teh geus gede, geus 17 taun. Sakedeung deui kudu boga salaki. Da teu pantes ari lelengohan bae mah atuh. Cek Mangkurip jadi nanya ka Nyi Nining tina hal papacangan. Siga nu ngarasa hariwang bisi anakna kumaha onam. Lalu ti keneh kuring mah tu paresep keneh ulin. Can hayang boga salaki engke we bomi geus gede. Jawab Nyi Nining estu tegas jeung togmol. Siga nu teu mikirkeun pikahareupeun puguh we bapana reuwaseun malah Bioon ge ngajengho. Naon Nyai dedengean teh leutik keneh. Ari putra palebe sakumaha umurna? Pantesan apa Nyai geus boga pama. Boga salaki apaan? Bioon mere gambaran ku ngabandingkeun anakna jeung anak Mang Lebe. Nya bener dasana mah kolot keneh hidup jeung anak palebe teh. Malah inget keneh bapa mah basa anak palebe dilahirkeun teh Nyi Nining mah geus moronang harita teh. Pira kurek eleh kusahanapeun. Jeung dia anak palebe mah geus rek boga anak. Ari Nyai kalah ka nyarita kitu. Mangkurip hariwangeun lantaran kaayaan di kampung zaman harita. Beda jeung ayeuna. Parawan umur 17 tahun asa geus ligar. Kolot teuing cenah para mitra. Tapi Nyi Nining macan hayangeun boga salaki, malah can ngimpi-ngimpi acan sigana teh. Tong disarwakeun jeung batur atuh Pa, masing-masing we dina urusan ieu mah da. Sabab kuring mah can niat kudu dikumahakeun atuh. Jeung dinaon sababna jiga nu hariwang teuing, tenang we da moal naon Pa. Ari Nyai, tenang-tenang kumaha ari taeun teh. Kumaha ceuk omong batur kawas tara ngadenge we. Nu moyok jeung anu ngajebian ka hidap. Napo deui basa dijejeleh ku Nyi Pupuy. Anak Mang Asik teh geuning. Eta mah mapanas ngaranna. Kudu boga pipikiran atuh yeuh, ulah hare-hare wae da geus gede. Bioon rada keheuleun da anakna bubudakeun bae. Mangkurip mureleng ka Nyi Nining bangun gemes teu panuju kana pamadeganana. Kiwa tu mak lah mun di ladenan mah matak pasea kitu teh. Da kuring ge ngarti kana kekecapan si Pupuy teh tapi naon perluna ngalawanan jelema lieur. Karo-karo gelut engke mending hare-hare we. Perkara boga salaki mah kumaha engke we mah da geus waktuna ge moal burung kawin. Cek Nyi Nining para mitra. Bioon ngahulang tuluy ngareret ka salakina nu keur kerung. Bakat ku kaget reuwas jeung rada paur ngadenge caritaan Nyi Nining kitu teh. Tapi Mangkurip neger-neger maneh pok nyarita kalayan leuleuina keur. Nya eta pamandangan teh bener Nyai. Syukur ari geus boga pikiran alus mah, da apa-apa ge bunga. Tapi sing ingat, najan lain kudu ayeuna oge. Ari di pikiran mah kudu atawa sakurang-kurangna kudu geus boga kahayang. Dari tadi mah nya ari taya kahayang mah ti ayeuna rek iraha ngawujudna. Jadi kahayang bapa, ieu mah nya kahayang bapa kitu oge. Geura mikiran ti ayeuna. Nah saha nu sakira cop jeung bah teh hate dari ceuk bapa mah nu kahayang kahidep teh teu saeutik atuh. Boro-boro nu ngarora dalah nu geus aki-aki ge. Aki-aki sang sarang jugang, aban bogoheun ka Nyai teh, cek Mangkurip bari seuri. Ras inget kana katerangan ti ading yen bah jilun mikahayang ka anakna. Bapa masuk ka mana wae? Aki-aki mana nu bogoheun ka kuring da asa teu pararuguh atuh Bapa? Cek Nyi Nining bari melong. Apaan bah jilun duda beunghar salemur Cibonteng mah? Bararaid teuing Bapa.
dibere sawah 5 hektar ge moal daek. Nyinining zaman dudanya atuh teresepeun ka Bajilun teh. Lantaran sajabat geus kolot tukang heureuy Bajilun teh teu saluyu jeung pamadegan nyinining nu cicing. Kumaha lamun Kajang Ading? Bioon ngaheureuyan bari seuri. Sabab can najan Ading can kungsi nyarita oge ari heureuy mah geus mineng. Puguh nyinining mending adilak lain teu bogoh ka Ading ngan pipikiran teu teteg can boga niat rek rumah tangga. Teuing mah can kapikir lah ulah waka hayang nanya ayeuna. Nining mah moal ka ngajawab sebab can hayang boga salaki teh kasaha ge moal waka. Cek nyinining bari baeud. Siga nu kurang panuju diajak ngobrolkeun urusan pisalakieun teh da puguh can niat teh. Meni teu aya nu katarima nya, nah hayang nu kumaha atuh? Itu emung, ieu emung narek milih nu kumaha. Da ceuk mah geus meujeuhna boga salaki teh geus dewasa sakitu mah. Paling elat ge sataun deui. Tahun hareup mah kudu geus kawin nyai. Cek Bioon kerung deui bangun anu hariwang. Bisi anakna kajongjonan teuing nu akhirna ligar lir kembang nu layu. Tapi nyai teu naon-naon ari can niat mah. Ngan ari mikiran mah kudu ti ayeuna. Bapa mah lain ngabebereg lain ngan pi kahareupeun kudu geus kapikir ti ayeuna. Lantaran waktu teh teu karasa nyerelekna. Waktu sataun teh teu lila moal karasa dibawa senang-senang mah. Nu mata kudu buru-buru mikiran pilampaheun ulah naon teh tampikan teuing bisi pipilih meunang nu leuwih akhirna koceplak meunang nu pecak. Ngalamu curug pantah kitu kahayang bapa mah. Cek Mang Kurip nyarita leuleuy henteu heuras atawa maksa bisi anakna reuwaseu. Nyari kitu mah kaharti pa moal burung dipikiran ku kuring oge. Da sarua boga pikiran atuh nining ge. Cek nining akhirna mah narima kana saran ti bapana. Manehna geus mimiti kapangaruhan ku kolotna sangkan buru-buru mikiran pisalakieun. Bioon para mitra indungna nyinining gumbira ngadenge katerangan ti anakna. Tah kitu atuh mah ge tenang ari geus ngadenge kitu mah. Muga-muga we sing lancar sing bisa milih pisalakieun wajar. Ulah mikiran nu sakira teu mata kaharti. Jeung di sing bisa ngukur kakujur da urang mah hirupatan sakieu. Kudu bisa nahap-nahapkeun maneh. Kade ulah tampikan nu teu puguh alesan. Ulah nolak bari jeung nganyerikeun. Najan teu mikaresep ge ulah nyerikeun teuing. Kade sing inget kana amanat ti emaknya. Sabab awewe teh kudu apik dina ngajaga letah, ulah ngaluarkeun kecap-kecap nu teu munasabah. Bising antuknya diracun. Jadi racun keur kahirupan kahareupna. Jadi runga kana rumah tangga jaga. Ceuk Bioon mapatahan ka anakna. Supaya bener-bener apik dina milih pisalakieun bari teu nganyerikeun. Mangga tuh mak, nuhun kana amanat ti emak. Oh, kudu kitu nyai. Amanat indung maneh teh alus, sabab kudu apik dina nyarita awewe keur kitu mah. Ulah judes jeung pika sebeleun. Najan teu mikaresep ge ka hiji lalaki ulah nemongkeun budi nu bahaseu mah jiga asem kawak. Sabab nu kitu teh matak jauh rejeki. Jung ayeuna mah geura sare bising peuting teuing da geus tiiseun kieu ongko. Cek Mang Kurip bari neuteub ka anakna. Moal bisa sare tuh dapa gandeng ku sora gamelan. Kalah kabeuki tariknya meni mata kabita jeung matak dedengeueun. Cek nyinining bari dengdek ceulina seukeut pisan. Bisa ngadenge sora gamelan nu hawar-hawar. Wah, ulah mikiran nu kitu patut barina ge moal jadi untung mikiran gamelan jurig mah. Mending geura sare, meme sare babacaan heula. Mangapa? Cung nyinining nangtung tuluy asup ka kamarna. Malah Bioon ge geus cengkat tuluy merenahkeun heula cempor di nu aman. Bisi bahe kadupak beuri. Akhirna Mang Kurip jeung Bioon arasup ka kamar. Memeh sare teh babacaan heula salila-lila. Hayang ulah kagoda ku sora gamelan nu taya reureuhna. Sigana teh salembur Cibonteng mah sarua ngarasa teu tentrem sabab diganggu bae ku sora gamelan teh. Di luar kacidati iseunana nu kadenge ukur sora jangkrik leutik.
nu patemalan kawas anu nyeuhkeun rasa tiris. Lantaran angin peuting ngahiliwir nebak kana bilik cara, atuh pating seleket ka jero imah. Ngaheureuyan anu geus ngarengko di enggon, balukarna pating porongkol siga kuuk tiris ka bina-bina. Lila-lila nu pating porongkol teh sare tibra teu inget kana naon-naon. Tapi pikeun Nyinining mah teu kitu, ceulina kalah kabeuki rancung bae. Ngadenge sora gamelan teu bisa sare, kalah ka ngalamun mikiran anu lain-lain. Nyipta-nyipta kaayaan di tempat lalajo, pantes na teh resep loba jalma. Atuh nu tadina geus ngagoler teh ngulisik usik, tuluy hudang lalaunan, ngajentul nangkep tuur bari ngadedengekeun sora gamelan, beuki lila beuki nyerep kana hate, matak betah jeung matak tentrem kana hate, malah beuki kumejot we hayang lalajo wayang, breh dina ciptaan katempo di tempat lalajo. Loba jalma balawiri nu dagang ngajajar sisi jalan. Damarna ngagebur menirapang ari wayang keur meujeuna rame. Geus lila aing tara lalajo geus seubeuh teu meunang hiburan. Kari-kari ayeuna aya nu nangap wayang. Naon salah namun aing lalajo, tapi geus peuting ayeuna mah tiris jeung poek deui. Ceuk hate Nyinining bari uleng ngalamun. Di sawangan ada sawangan mah geus aya di tempat lalajo, rarasaan keur pasedak-sedak jeung jalma loba. Nempo wayang nu harita keur ngalalakon. Mangkurip jeung Bioon beuki tibra sarena dipepene ku angin peuting nu pating seleket kana simbut. Beuki ngarting rarengkol we, sedengkeun Nyinining jadi hareudang hatena. Lantaran bet hayang indit talajo ngantir ka hayang hatena. Tapi teu wasa miang sorangan bisi matak jadi mamala, da inget keneh kana balai mah. Hanya akal geus peuting mun tadi mah beurang keneh indit teh meureun. Moal poek teuing jeung deui bisa ngajak Ima Isah sobat aing supaya teu keung teuing. Keunah da isukan oge aya deui aing rek bebeja we ka bapa. Rek lalajo wayang aing geus heubeut teu nempo beungeut Arjuna. Geus lila teu lalajo satria panengah Pandawa. Bagja jigana teh lamun aing boga salaki kanu jiga kitu. Ka Arjuna anu kasep ngalempereng koneng. Kasep saalam dunya. Tapi nah aing bat make ngalamun kanu teu puguh. Apan Arjuna mah wayang dijieunna ge tina kai, usikna ku dalang, tapi na aing make resep. Da batur ge loba ketang nu resepeun ka panengah Pandawa teh. Satria melajang tengah. Hate Nyinining perang sabil pikiran anu waras geus kaganggu para mitra. Nu eling kaganggu para mitra diadu. Nu eling jeung nu sasar perang, pikiran Nyinining jiga nu kapangaruhan ku sora gamelan. Da teu ngarasa tuluh tapi kalah ka nyawang kanu anggang, ngalamun kanu jauh nyipta-nyipta kaayaan di tempat lalajoan. Nyinining harita ngarasa hareudang jeung bayeungjang. Pikiran teu tentrem kawas nu meunang kabingung padahal mah teu puguh nu dipikar bingungna. Tungtungna ngagoledag deui ngedeng panon mureleng ka langit kamar, bari nyawang kanu anggang. Tapi nu kokolebatan dina pipikiran taya deui iwati wayang Arjuna nupang dipekeras pikarsepna. Panengah Pandawa para mitra sadaya, atuh ngadenge sora gamelan jeung haleuangna dalang, hate Nyinining kalah kabeuki teu puguh. Tagiwur asa keur nyang hareupan pagawean nu beurah. Tungtungna kolebat-kolebat asa aya nu asup ka kamar hiji satria nu kasep ngalempereng koneng. Ginding Turaspati make makuta jiga Arjuna. Atuh puguh Nyinining meninga jenghok tuluy hudang lalaunan. Bari melong kalawang kamar da di dinya nangtungna Arjuna, tapi barang disidik-sidik tetelangan ukur hordeng teu aya naon-naon. Tetelangan tetenyoan aing wungkul. Bakat ku resep meureun jadi weh kaganggu kana pikiran. Teung teuing cek Nyinining bangun haneueut. Tuluy ngagoledag deui ceulina teu bisa dipapalerkeun. Ngadenge sora gamelan teu aya eureuna, tapi kulantaran hayang tentrem pikir reup peureum tuluy ngabulen sirah ku simut. Hayang ulah ngadenge sora gamelan. Tapi eta sora teh siga nu seukeut pisan, sanggup nembus kana simut anu kandel. Atuh Nyinining kadenge ku Nyinining sora gamelan malah beuki asa jelas. Tapi Nyinining tuluy ngusahakeun sangkan bisa sare ulah inget bae ka Arjuna nu ngagoda kana hatena. Bakat ku hayoh dipapalerkeun.
Akhirna Nyi bisa sare tibra teu kadenge sora gamelan. Tapi kakara satengah jam sare geus kagodaku impian nu matak ngalieurkeun kana uteuk Nyi. Harita teh para mitra Nyi keur diuk sorangan di tepas. Ngalange kawas nu jara rawuh paninengan. Manehna asa beda rarasaan da di dinya teh asa teu aya batur, estu nu ngelis ngan sorangan, mung hanya kal waktosna kabujengse.